Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra alhamdulillah tepang dang medei sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat, mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah selamat dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda karangan Bapak Koko S Udiropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh seri anu katilu. Upami telepat mitra hanca anu waktos katunda teh dugi ka jawabna bari nyampeurkeun lol nolol ti lawang dapur memeh nanaon harita ngareret heula ka bandi waduh teuteup maledog ku semu nu pikalucueun. Bari imut ngelet panona, bari ngarindat nawarkeun hate ku kelet. Ugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Mitra kaum dang atuh bandi hatena jadi ratug manidag digdug jadi tepuguh rasa itawaran ku sorot matana mojang kampung anu sakitu pantesna eukeur mah dina hatena oge geus ngabogaan rasa beda ti biasa. Kari-kari dibere jalan kitu atuh puguh we jadi ngalenya pacampur jeung uruy mun seug anu keur nyiram teh mah siga anu ditawaran buah ngora bae meureun. Sakolebat geus paadurindat duanana jol pada surti bae yen maranehna oge geus pada baroga hate naksir sanajan henteu balaka oge da mata mah geus cumarita manila masmi heulaan mukakeun pantona guha garba maranehna. Yo, iya dan Bandung bade kacai anteur ku maneh sakedeung kalebak bisi sasab ceuk pakuncen. Mangga, jawab Nyi Ucu unggek bari ngegel biwirah handap. Bandi teu talangke deui. Harita oge tuluy nangtung pek nuturkeun ka Nyi Ucu mapai mongpok meuntas kebon gempangna tarungkul taya nu lemek nu nyare. Padahal di jero hatena harita keur hari weus-weus. Tapi bubuhan lalaki mah sok leuwih wani sonagarna batan awewe. Harita oge bandi mah muka kasimpean hate pok ngomong lalaunan. Nyi Ucu sorana oge rada haros-hos. Jawabna nu lempang di hari. Tapi keneh di dieu tos caket engkang ngadenge basa engkang. Harita hate bandi mah mani asa meunang angka nu jetu bae meureun. Harita lempang na nete sengked nincak
hambalan taneuh nu mangrupa tangga turun ka lebak lila geus nepi ka nu datar. Nyi Ucu ngarandeg leumpangna bari tuluy mali pek neuteup ka Bandi. Panona nu geulis teh seukeut pisan siga nu hayang tembus kana hate. Atuh Bandi teh maninggal lenyap nenjo paneuteup-na Nyi Ucu. Itu teh hatena giris miris paurna asa ngarumuskeun kode bae. Sieun salah bae meureun. Ngan harita mah lain sieun rek ka laut bandar, tapi sieun ka laut asmara nu bunder tuluy cara cacarakan beger. Make wani males neuteup. Atuh jadi tegas pisan kana rupana Nyi Ucu teh. Halisna mani ngajeler pae, panona seukeut cureuleuk, irung mancrit mani alus sungutna ge mani lencop, mata kresep mun dikenyot, bibir tipis semu beureum sarta semu-semu baseuh. Pipina ge semu beureum siga kembang eros anu keur munggaran ligar. Olebat nili ka handap daging leuwih dina dada nyeungseng lir nangtang tandingan mata kresep anu nyuseup maduning asmara. Terus mapai kabeh handapna cangkengna mani mapanting mun dipecak paur potong ngabeletek katempuhan. Anu kagondang kodina kenca katuhu pasagi bangun betah tumeninah dempok biola. Katara atra dina panyiptaan sok mata kresep nindihan pantesna jangkrikna beger ngan ukur kari ngagebrig geus nolol tina liangna. Ramona keur nyekel sisi samping nu disingsatkeun saeutik pisan ka luhur. Tembongna teh mani nareros kebat panenjo ka handap. Kalabah bitis nu siga humut jaksi sajantung. Sok matak lumenyap hate umurna kira-kira 17 tahun mah aya. Teu karasa harita Bandi neureuy ciduh bari ngagarentes dina hatena. Ieu mojang pasir teh mani geulis kieu asana hese we nyiar tandingna bangsa kieu mah yeuh. Mitra panon Nyi Ucu harita pepereudeuyan ular giler siga logor hayangeun ulin kaluar. Bari maledog ku imut nambahan rumenghap hate eletna jadi pamelet mata kresep moho nenjo. Kolebat Nyi Ucu seuri untuna ngaborelak bodas meres leutik mata kelucu saliwat mah mani jiga mutiara. Duanana semu bengong samar rasa semu heran. Aya rasa anu aneh tinggeleser dina hate, aya kutu-kutu cinta biasa nu barang pentar. Bandi maksakeun ngomong bari ngusap beungeut tapi keneh Nyi sorana semu ngeleper. Eta geuning mung kahalangan ku tangkal awi. Jawabna tunggul bari nunjuk ka lebah dapuran awi anu henteu jauh ti dinya. Manggawe engkang ku anjeun ka ditu abdi mah bade wangsul deui. Antosan sakedap mah engkang rada keung sorangan di dieu. Mong Bandi bari rada siri. Moal nya nganggo keung segala rupa
Ari katurug Cilalay enggon nu sanget wantun ari di dieu keung sok matak aneh teuing. Omong Nyi Ucu bari imut ngagalenyu liang undur-unduran tembong nyeklok dina pipi nu semu beureum. Antos sakedap nyanyi wayahna we da moal lami engke ku angkang diparasen deui nambahan nu tadi Mitra ngadenge rek dibere duit deui mah manis siga nu atoheun pisan. Harita nembalanana ku unggek bari imut rame siga nu keur lalajo lalakon Aladin. Eos bandi ini tidinya muru kalebah dapuran awi tea teu kungsi 5 menit geus torojol deui nyampeurkeun bari ngancingkeun calana. Atos Ceuk Nyi Ucu bari imut manis. Bandi ungeuk bari males imut uluy lalempang ngarendeng terusu. Sarta harita Nyi Ucu siga nu sonagar pisan make wanieun nanyakeun ngaran sagala rupa kalalaki nu karek wawuh teh. Ku bandi dibejakeun ngaranna malah siga anu bungah ditanyakeun ngaran kuno geulis mah. Sarta harita sok mikeun duit 200 perak majar teh buruh nganteur tanda mata ti urang Bandung. Waktu nampanan duit harita leungeun Nyi Ucu dicekelan ku bandi manika rasa kontakna 2 insan nu teu sajenis ser nu geleser ngalapar asup hate masing-masing nikmat we. Kang bade ulam di Curug Cilalay. Ceuk Ucu semu ngaharewos sarta leungeunna diantep bae keur dicoo ku bandi teh uga teuing kumaha rasana. Mitra kaum dangu bandi unggek bari neuteup ka Nyi Ucu. Kade engkang sing atos-atos di ditu teh. Ceuk Nyi Ucu siga nu milu manghariwangkeun pisan. Sakolebat oge ku bandi yo kahartieun bae yen Nyi Ucu geus neundeun hate ka manehna. Bandi unggek deui sarta tuluy morosotkeun leungeun anu keur dicekelan. Anu boga neuteup unggek bari imut tuluy lalempang deui ti dinya. Barang datang ka imah bus arasup bandi diuk deui nyang hareupan pakuncen. Ari Nyi Ucu kebat ka dapur rek nganggeuskeun pangradinan. Kira satengah genep harita anu rek jarah adiang dijajabkeun ku paneuteub anu nyumput ti lawang dapur. Teu sangka kasep-kasep make daek jarah kadinya. Anjakal pisan engkang mah. Kitu gerentes nu ngintip bari mendetkeun pantoh dapur. Tapi pantoh hatena mah teu beunang dipendetkeun. Sanajan rupa bandi dipopohokeun oge. Ih, kumolebat bae siga nembongan dina biwir panonna. Harita panon poe geus tunggang gunung siga nu keur susumputan. Sorotna bray-brayan caang sakedeung deui wakare ninggalkeun sapeting ceput.
anu Aryang rek jarah mapai-mapai nubarala turun unggah luhur pasir nyorang jalan nusa tapak manis siga jalan munding tatangkalan nu galede Ari ngayang ting rarumbai siga janggot rara ngararambai matak pi gilageun teuing di jauhna geus kadenge hawar-hawar sora curug maninya kadengena awur kabawa ku angin henteu lila jlog anjog kana sisi wahangan nu gede gece seahna sora curug batu manita rengtong di tengah wahangan mani ngajarantul sagede-gede anak munding harita lempangna mapai-mapai sisi wahangan nulung kawing sisi pasir saden mawa pangradinan dina tolombong leutik disuhun lempangna pang tukangna bandi di tengah nuturkeun pakuncen penunjuk jalan lempangna mapai katonggo nanjak manila leueur pisan paur ti Soledad labuh kahandap meureun ngeunah ninggang batu nu sakitu galedena kira saparapat jam lempangna harita geus tembong curug nu monteng ti luhur dina himpitan batu nu gede sorana beuki kadenge nyeah tari ya gening geus tepi dan Bandung tuh itu teh curug Cilalai teh ya mong pakuncen bari nunjuk ka lebah curug nu nutug ti luhur caina mani ngaguruh tembong ti jauhna oge budahna ngebul ka luhur siga hasil halimun bae hawana tidinya maninya cap tiis sok matak norok tok gado luhureun curug kira-kira aya 24 meter mah dina beungeut cai teh gane dan Bandung lamun geus aya di jero guha ulah gurah geureuh lamun manggih kaanehan ajawa margasa sagala kajadian nu aya di dinya keun mae anteup nya moal nanaon ieu mong pakuncen bari tonggoy lempang di heula mangga pak jawaban di bari unggul barang jol kana handapeun curug tuluy naraek ngarayap mapai batu nu galede sisieun curug nu ngebul suku hese berat dilengkahkeunana bagat ku ngarasa baal lamun henteu dipaksakeun mah meureun moal tepi kanu dimaksudna kitu 10 meter unggahna kaluhur didinya aya tangkal wa satangkal anu ngaroyom ka curug pisan lebah dinya geus mimiti muringkak bulu punduk miheulaan nyaho kana enggon nu sanget unggahna pakuncen mitra muru kana lolong kerang cai curug nu ngebul dituturkeun kuduaan bari gadona norok tok disada bakati ngarasa tiris bus kana sela-sela batu dina lolong kerang cai nu nyurug anu minangka pantona meureun beh bae tembong lawang guha nyang keredong matak sieun gedena kira saasup 2 jelemaeun mah aya kuncen geus arasup dituturkeun kuduaan ka jero guha nu caangna ukur remeng-remeng wungkul legana guha kira 3 meter ngan manjang ka jero jeung siga pungkal pengkol lebah lawang guha
harita sok sasajen teh diteundeun bari dibereskeun ku Pakuncen. Buah bae ngukus bari babacaan gegerentesan duka keur maca naon. Da ku Bandi jeung Saden mah harita teu kadengeun. Tapi geus tangtu we ka judi meureun keur sanduk-sanduk amitan kanu ngageugeuh di dinya yen bakal aya nu ngadon mondo. Mitra kaum dangu sanggeus beres ngukus jeung babacaanana karek Pakuncen ngomong kieu, mangga ayeuna mah Den Bandung ngarap marondok di dieu kade sanasehat Bapa ulah hilap enjing lamun molih kedah nyimpang deui karo rompok Bapa. Saenggeus ngomong gitu mah harita Pakuncen keluar tina guha bari ngelek tolombong. Cag mitra tunda lampahna nu mulang caturkeun kaayaan nu aya di jero guha. Harita mah ku matak aneh pisan kaayaan di dinya teh henteu tiris henteu gado norokto. Ih biasa bae hansut asa nyang hareupan durukan. Gek bae dariuk pahareup-hareup dina batu geus pinuh ku lukut manih hipu karasana teh. Hawar-hawar bedug magrib kadenge ti kajauhan ciciren maju ka peuting sareupna surupna caang salia beurang jadi peuting. Kaayaan di jero guha harita teh geus mimiti reup-reupan maju kana poek ngan bae ukur guruhna cai curug gungkul anu kadenge teh. Bandi jeung Saden geus mimiti maranehna teh babacaan sabisana bae ngetrukeun eusi hatena hayang laksana maksudna pangna luas mondok di dinya teh. Keur kitu di jero guha ka tembong aya 2 orai sagede bitis nyamperkeun kaluar ngadeuketan kanu keur peureum bari babacaan tea. Letahna alel-alelan matak paur anu nenjo. Manusia hirup sing eling lampah tong sawenang-wenang ulah sombong gawe bohong pahing lampah anu pahang lang-lang mah bakal mulang mokaha bahan kaduhung laku serong ngabaruang. Panon poe geus syuruk sareupna geus bijil serep asal caang jadi poe tetenjoan samar-samar kawantu di jero guha. Harita aya nu tembong ku Bandi sarta ku Saden di jero guha ngaleor 2 orai sakembaran gedena sagede-gede bitis. Hate nu tapak ngaranjug nenjo matana moncorong dinu poek siga hurung beda jeung orai biasa. Bua ieu mah dadamit kaciri matana kitu mani jiga cika-cika kiki ceupan. Kumaha lamun kabelit komo lamun bari maco meureun tapak balik ngaran jalengker di jero guha. Tapi kusabab geus gili sarta inget omong Kuncen
lamun manggih naon-naon ulah sieun, ulah gempeur sarta ulah ngabinasa. Sabab sakur tetenjoan ngan ukur gogoda wungkul. Ras eling carita kuncen tea mah hatena duanana dutapa teh tenang deui sabiasa. Hatena geus kumaha behna, paeh hirup kumaha milik dirina. Tara paeh salah mangsa, tara hirup salah tulis. Kabeh ge aya nu ngatur ku Pangersa Maha Suci. Mitra kaum dang, bandi jeung saden pareureum gila nempo nu ngalengeor. Sisitna ge mani herang gugurilapan beda jeung oray biasa. Oray harita beuki deukeut nyampeurkeun kanu keur dariuk. Anehna teh make morona oge ka saurang sewang siga ngahaja diatur. Mun jalma mah rek ngaku kasemah nu anyar datang, nu karek tepung harita. Kunu keur pareureum karasa harita ngageleser kana tuur nu keur sila. Sisitna ge mani leueur sarta lemes siga sutra, ari pel ari ngaranjug reuwas lain di kieuna. Sabab kakara saumur hirupna oge tuurna digaris ku oray. Tapi nguat-nguat maneh ngawani-wani maneh bae. Tabungan geus kagok asong, komo barang ngarasa tuurna diletakan mah karasa letahna ces-cesan tiis siga diantelan es. Mani lenyap deui hatena teh. Sarta kaambe bau hangru malaksek kana irung. Teu beda ti ngambe kesang, mani nyegak matak utah lamun kurang-kurang nahan mah. Mitra anu tarapa mareketkeun maneh, arusik malik ngan ukur bulu punduk rada carengkat. Eta oray nu ngaletakan tuur tea, terus harita narumpi deket tuurna mani adek kana suku karasa ku bandi mani leueur. Kira 10 menit narumpina didinya, terus ngalaleor deui asup ka jero guha. Direret ku juru panon ngagaleor, balikna mah mani sakitu gancangna. Teu siga mimiti datang mani ngalaleng hoi pisan. Sanggeus teu tembong mah bandi jeung saden kawas nu badami we. Karek bareunta bari sirahna garogodeg jeung silih reret. Mitra kaum dang, bandi ingeteun mawa batre leutik dina sakuna pek ditojokeun kana jero guha, mani melewong jerona keur ngan pungkal pengkol teu lempeng. Tadina mah manehna hayang nyaho rek terus asup ka jerona. Sarta naha eta guha teh aya pang paratanana kaluar atawa eueuh. Tapi teu tulus, sabab kaburu inget kana carita kuncen tempat eta teh sanget pisan. Nya kapaksa we terus cicing didinya bari nuluykeun babacaan deui sabisa-bisa. Beuki peuting sora curug beuki atra nyeahna tarik. Sakur dedengean didinya karem teu kadenge kasaru ku sora cai nyurug. Ngan anehna teh kaayaan di jero guha mah henteu tiris sakitu di sisi curug oge.
mani asa di jero imah bae malah aya anehna bet hanet sakitu harita teu mawa simbut oge malahan tetenjuan didinya samar-samar caang teu siga di jero guha nu biasa ieu mah duka kumaha da eta meureun pedah ku sorot cai nu nyurug malik aweuhan atawa aya nu ahengna bae meureunan waktu nyerelekna teu kanyahoanna keur bakat ku ngarasa haneut hareuy heuy asa nikmat kana awak teu karasaeun deui harita Bandi jeung Saden terus sare nyarande kana bilik batu guha mani kerek nyalengreng dina ingetan maranehna harita ngarimpi kieu karasana ku Bandi mah manehna harita keur diuk sorangan tanpa batur deui rasana mah keur nyemah di salah sahiji gedung sigerong nu hadena eta gedung teh siga karaton baheula malah diukna oge keur sila dina samak permadani anu sakitu alusna sigana wae mun meuli zaman kiwari mah moal aya nu siga kitu alusna teh mitra kaum dang keur kitu harita di jero guha karaton norojol hiji wanoja tengah tuwuh nu geulis keneh rupana teh omo bari pakeanana manis sakitu hurung nangtung siang lempang gandang ginding teu aya wiwilanganana bae demi pakeanana mah lumrah siga menak baheula atawa nu beunghar da mani make perhiasanana ge nu hurung mancur wungkul datang-datang gek nyang hareup kasemah diuk dina permadani anu sakitu hipuna sorot damar hurung nu ngagantung didinya ditambah siga nambahan caang bae da dibarengan ku hibarna tina pakeanana eta wanoja ginding teh aya naon pangna sampean kiwari anjoga dia tanpa larapan teh lamun boga karep naon gerapok carita ka eyang omong wanoja bari neuteup ka Bandi panonna ge leutik siga petet meh teu beda nu nyeri panon bae moga eyang istri janten uninga bae rehing abdi teh hoyong kenging buntut jawab Bandi beri mendeko silana direreke hayang menang buntut laras eyang jawab Bandi ungeuk hade alus eta tujuan sampean kitu teh tapi naha ku sampean teh geus dipikir nu pasti geus diperhitungkeun untung rugina pikeun engke di akhir parantos kenging kabeuweung utahkeun pisan eta teh eyang moal jauh di jugjug anggang di teang ayeuna ku abdi ka dieu dumeueus kasalira eyang istri upami teu aya kaputusan dina hate abdi heula mah moal kaduhung di akhir moal eyang abdi parantos gilig pisan hade lamun kitu mah kabeneran eyang boga dua buntut deui geura ngadenge boga dua buntut harita Bandi manika cida atau heunana teh
Sabab cek ingetan anak mah pasti kerbuntut nalo jeung loto. Harita keneh gancang ngomong bari nyembah acong-acongan siga ngomong ka gegeden bae. Nuhun eyang nuhun, mangga gera sawurkeun ku eyang nomor sabaraha kangge buntut teh. Wah, eyang mah teu make nomor deui ieu mah. Dengan dua-duana buntut eyang mah nu cikal jeung nu bungsu. Dua anana oge awewe gareulis teh geura. Ngan anu cikal mah geus randa ti urang Majalaya. Popotongan anu boga pabrik tinun. Ari nu bungsu mah parawan keneh keur meujeuhna rumaja putri. Tah kitu sampean sing mafhum rek milih anu mana. Tapi perlu eyang rek nanyakeun heula, naha sampean teh geus boga padmi atawa acan? Soal ieu nu sok ngagugujrudkeun teh bieu bisi matak saar jeung sangar engkena nu matak perlu dikakanyahokeun heula ka eyang. Abdi mah bujang keneh eyang. alus lamun sampean bujang keneh mah tangtu si bungsu oge panujueun ari ka budak bujang keneh mah. Omong wanoja gandang bari seuli jeung sirahna unggeg-unggegan sarota terus ngomong deui. Sampean teh hayang loba duitnya. Laras hadawuhan eyang kaulanun. Heeh, syukur ari hayang loba dunya barana mah. Memang di dieu teh anggona harta gudangna uang jeung emas. Maksud sampean bakal laksana bakal tinekanan asal dae kawin we ka anak eyang. Rek nu randa, rek nu parawan, pek bae pilih hayang kanu mana. Naon syaratna nikah teh eyang? Tanpa syarat deui. Sarta teu perlu dipatuhan di dieu. Keun bae dina saminggu 2 kali bakal didatangan ku padmi sampean ka imah sampean. Nah, ninggang malam Senin Kemis atawa Salasa Jumaah pek bae pilih nah hayang dina maleman naon. Oh, janten pihak istri anu ngandongkapan ka salaki teh nya eyang. Bandi rada heran, naha aya anu laki rabi kitu? Nya, jawab wanoja gandang pondok pisan. Kumaha upami dipatuhan we salamina di dieu atanapi dibantun ngalih ti dieu? teu bisa kitu mah. Naha kapan nu laki rabi mah? Aturan di dieu mah teu meunang ditetepan atawa dibawa pindah ku salakina. Sabab ngakuna laki rabi teh dina saminggu ngan menang 2 kali tepung anu sagala rupana dianteur ku awewe. Janten anu kilir teh istri? Nya, bari sakalian ngirim sakahayang salaki
Oh gitu omong Bandi bari unggah ke sirahan tuluy gogodeg sabab ngarasa heran naha aya awewe nu kilir buat teuing ieu mah awewe nu nyandung. Harita eta awewe gandang teh ngomong deui, sagala kahayang sampean bakal dicumponan dapon bisa mawa diri sarta dina waktuna kilir kaditu omat teu meunang ngadenge nu ngaji atawa adan sabab lamun ngadenge aya nu keur kitu mah matak sangar sarta perbawana panas ka bojo sampean nurek datang kilir tea. Tah sakitu pamakena teh sanggup atawa henteu? Mitra kaum dangu carita kitu harita Bandi ngahuleng sabab cek pikirna naha bet aya nu laki rabi make sieun ngadenge kunu keur ngaji sok matak araneh pisan. Ras manehna inget kana dongeng-dongeng di lemburna ari aya nu sieun kunu ngaji teh nyaeta bangsa jelema nu ngaraji ka jurig siluman-sileman bejana lamun ngadenge nu keur ngaji cenah sok hujan angin ka enggon silumanana. Hei, Ceuk mojang gandang nyentak ka Bandi. naha sampean make ngahulang segala rupa naha can pas hate teh? Abdi maju ngebut heula, jawab Bandi. Naha can gilig hate mah make los-los ka dieu? Kawit nama abdi teh sanes kadinya magsadna sanes bade hoyong milari bojo mong hoyong milari buntut. Heueuh, kapan ieu ge buntut keneh? Kapan pibojoeun sampean teh buntutan? Lain nu kitu anu diteangan ku sampean teh. Omongna eta mujang gandang teh bari alel-alelan letahna dutak letak kana pipina matak pika sebeleun nager. Tetelah ieu jelema teh orai kaciri letahna alel-alelan kitu, pikir Bandi bari gogodeg nyiar bojo nu buntutan. Eta mah meureun orai ipri pantes awewena nu kilirna teh ari boga bojo kanu kitu mah. Nah, sampean teh ngahulang bae lamun dikira satengah hate mah atuh keur naon make los-los datang ka dieu? Pek rek kumaha anu sabenerna maksud sampean teh? Mojang gandang nyidikeun kana maksud Bandi anu harita siga teu puguh alang ujurna. Abdi mah bade milari buntut angka kangge nalo atana piloto sanes bade milari buntut pibojoeun kulan. Naon gunana buntut nalo cing loto? Kangge piuntungeun piartoseun kulan. Nu kitu mah can puguh jadi duit sabab loba bandar nu kalabur. Mending oge nu ieu gerah geus sidik duit nampe karinyakuan
asal sampean dae kawin bae pek gera pilih pek nu mana anu dimaksud naha rek milih nu parawan kasih bungsu atawa rek milih kasih cikal anu geus randa tapi dua anak ge sapasang gariris lalempai jarangkum letik lamun sampean hayang nyaho mah hayang tegas kana rupana ayeuna oge ku eyang ditepungkeun rek dicalukan sina kadarieu dua anana oge. Mitra kaum dang sanajan hate bandi harita lain kadinya loyogna oge tapi jorojoi aya kapanasaran hayang nyaho dirupana Ipri siga kumaha geulisna atuh harita manehna unggul. Hayang nyaho kana kagelisanana anak eyangnya omong mojang gandang bari ngelel ngaletakan gadona letah nage panjang pisan beda jeung letah jelema biasa dapuguh ge eta mah letah Ipri. Hush, hush. Mojang gandang ngalieu ka jero gedong bari ngelel. Eta teh meureun minangka keur nyalukan anakna. Itu geuning carana Ipri mah. Naon hartina basa khois keur ngarang oge poekeun kene. Sabab can harti kana basa kitu mah duka teuing ariku nu parantos ngaji kadinya mah meureun hartieun nyagulan. Bade aya naon Bu? Jawab ti jero gedong sorana ge manihalimpu pisan teu beda we sora Nyi Sinden keur manggung. Kadarieu heula sakeudeung aya penting. Koloyo dua mojang geulis nyalampeurekeun leumpangna oge mani andalemi pisan pang papakeanana mani ngagebur liru hurung ting kariceup siga cika-cika kaberangan. Gek Dariuk marando ngarendeng hareupeun indungna. Harita mata bandi olohok teu ngiceup-ngiceup bakat heran nenjo awewe anu sakitu karilisna mun neangan di dayeuh Bandung. Najan loba oge mojang modern. Wah, neangan bangsa kitu mah moal manggih tina bakating geulis jeung lucuna mun ditetek ku tulis moal katepi kacipta ku basa hamo kaudag moal kagambarkeun kagelisanana teh ayeuna mah cukup ku disebutkeun nunggal ti batur nenggang tinulian hese neangan bangsana anu kitu kagelisanana mah. Mitra kaum dang bandi harita olohok matana simeuteun dina kakarasa umur nenjo nu kitu wandana geulis lain kaulinan endahna taya bangsana matak urui neureuy ciduh matak usik kode tengah harempoi nu geulis mando
Tungkul hareupeun ibu semu lanyu ajrih pisan mutuh kumatak kayung yun keur geulis hade patana. Harita ku Bandi diteuteup ti gigireunana. Maniga reulis sapasang mojang sakembaran. Hese temen mun manehna kudu milih. Sabab sagalana ge manis sarua pisan. Boh pakena, boh rupana, mani sapasang sarua. Pade aya naon pangersa ibu teh? Ceuk eta dua mojang meh bareng bari cedok nyarembah. Ieu geulis anak ibu. Aya tamu di daya sang kuryang kaberangan. Nu magsadna hayang tepung jeung enung duaan. Nyaeta rek dipilih antara hidup duaan. Salah sahijina anu dipikarep rek dipigarwa. Tah kitu anaking mataku ibu disaur teh. Sugan pareng aya jodoh hidup. Dawuh ibu katampi nyangakeun sadaya-daya. Omong dua mojang gareulis bari nyarembah. Kumaha urang daya nah ngadoncol kitu eta. Kapan tadi hayang tepung jeung anak eyang. Tah ieu dua anana ge ka dieu. Pek geura pilih hayang kanu mana sampean teh. Ceuk mojang gandang malik nanya ka Bandi nu keur colohok. Anu ditanya gogodeg bingung pijawabeun. Mitra waktosna parantos teu kabuyeng. Waktosna parantos mitra nya hapunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten. Mang masa bisa-bisa ngadongeng oge. Ieu mah mung hiburan we. Angge pangbeberah mana pangbaluh kana pikiran. Itu dah mitra. Madak mang mah saaya-aya ngadongeng de. Hiburan hungkul nya punten we kasadayana bisi aya pilih aya nu tumarosna mending ngadongeng teh kieu ada mang mah kur kieu geuning nya ngadongengna oge enten sareng anu sanes itu tah mitra. Aduh atur nuhun pisan ka sadayana para mitra anu altos subscribe-na, anu altos ngajempolna, anu altos ngabagikeun ka para mitra anu teu acan terang kana ieu caritaan atanapi teu acan terang kana channelna mang. Punten we hoyong dipang bagikeun gitu tah mitra nya. Kumaha we atuh nya. Atuh kasadayana para mitra kaum dangu mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.